Aduh, ya aya kembang lucu pisan kembangna. Aduh, banget lucu. Mudah-mudahan we atuh ya. Kembang ieu teh. Aya harim ya digigir. Tapi wajib. Nah, aya awal di dia deh. Aduh, apa dengan pisan anak ieu mawa kembang. Nah, jeung naon? Nya ieu tanda bukti lah cinta Kak Neng teh. Nah, pake kitu. Kan abdi mah tos gaduh urang kali, tos gaduh. Iya. Ieu mah tampila ieu na. Pake kudu ditampil. Tampil heula. Tampil heula ieu na kembangna, cekel heula, reret kembangna. Sok atuh cebi peureum heula. Siap. Bage ieu heula. Nu geulisnya dandanannya awas, ulah bohong. Pasti peureum. Astagfirullahaladzim, lemah buta nih gila, dah balik. Kenangan ucing deh, gerak ucing hade anggora itu. Kenangan si Mas, di jelma teh. Mas, yuk. Lain, ucing orang anggora. Wah, harga nage lah. Jadinya mah mau bisa meuli nage. Leungit. Oh, aya nu ngandak kali. Lain biasana di dunia mah eta rada naon teh. Rada bisa nih acara harita teh nih. Nu bisa teh Mang Iwan. Dua hari tak udah kerbandis ya gue ya. Usaha. Iya nya. Ayo dapat urang geus bisa, aya terus si Mas. Wah bisa eta jangan naon. Neangan Ucing nya eta. Oh, syukur aya bisa mah atuh. Gua gampang Mas, aya ge bisa. sok Bisa dibalikeun deui ku urang mah. Ucing maksudnya ucing. Hade ya mah gerak ucing anggora hade na ieu mah. cobalah. Coba si Suganan gitu. Sok, Abrakadabra, simsalabim. Habis. Iya kan? Bisa ya kan? Ucing. Wah, kayak heula. Hati-hati, ucing anggora mah sok galak geuningan Mas euy. Oh, gitu. Oh, kan uang ucing. Wah gagal lah guys. Iya mah budak Nah, budak sih. Masih bawa ka dieu. Teh ucing, maksudna ucing ieu mah kebalik ieu mah. Cekel ucing kabur dari budak. Maksud aja babet. Emaknya Waalaikumsalam. Cuma Lain teh keamanatan Pak Haji eta Pak Haji juga tah. terus Ke penting cenah urang hadiahan 4 bulanan. Ayo nah. ayo wae berarti orang kudu ngajak kasurnya hari gitu. Ya heueuh, eta ge keamanatan yang Pak Haji teh ajakan nu lain. Tasmin, Dede, terus Kemon, Budi, mulai deui oge gitu. Oke, namanya. Heeh. Biasa Lah, kali waktu sama. si Mas ka dia. Tuh geuningan. Mas geus kedeung. Dia duka lah. Carageun. Sageun alhamdulillah Mas. Aya Ieu teh keamanatan di Pak Haji. Engke peutik urang hadiahan 4 bulanan. Anakna 4 bulan. heueuh 4 bulanan. Aduh, Bang, boy. Abi mah teh sanggupnya. Hari hadiah sampai 4 bulan mah. Sejam ke capek abi mah, Kang. Oleh si emas lain hadiah maksudna dibere hadiah 4 bulan lain 4 bulanan dibere syukuran anakna Pak Haji teh keur hamil 4 bulanan lain rek mere hadiah kasih emas ieu mah syukuran Mas hadiah wae pikiran teh hayang hadiah 4 bulanan, 4 bulan lain 4 bulan. Mulut lain. Balik. Udah, ngopi olah tuh ah. Ngopi olah ngopi teh. Ade euy. Loba duit nang geus ngopi deui. Wah, apa ngaranna ge? Pirang-pirang di dinya mah euy. Geus Ana geus ngalah cabe ieu teh euy. oh, cabe. Sugan aya tangkulak nu ka dieu warek meuli cabe. Sok atuh ngopi olah we ngopi. Waalaikumsalam. Teman-teman. Tidak kabayan ieu mah. geus panen Sok tambah ya Calik. kalau dia malah yes Di tah. aduh malah aya ngopi wae aya Kumaha? Mah hideung jadi tambah hideung aya mah lain teh naon teh geus ya geus panen Lain tah panen cabe. Kan cabe tah. kebenaran Aya jual gitu. Emang di desa belian gitu. kosong atuh Bener. Terus sabaraha ayeuna? aya mah murah Bermurah. aduh 100 Oh, 100 mah nya. rek daeng mah Tapi nya ari diborongkeun Mamang Dede, kumpung aya pembelina urang jual we lah. ari ieu cabena
Berem teh urang kudu berem. Oh, borem kabeh di ditu mah pokona mah urang ngalah deui gitu. Beremna dipoles ya pasti kan namana. Oh. Di dieu mah para bohong kan. Di dieu mah Teu pararugu aing ngawangkong. pokona mah kieu Arek dijual, arek dijual. arek bapak arek meuli teh. Teh heula kan kudu naon teh kudu teliti heula beli teh, jangan sampai membeli kucing dalam karung cenanya. Tapi aturan tinggal di heula. Halusnya. Oh, bareureuh we bener alus. Borem. Lada teh ya siga-sigana ya. Lada, alhamdulillah. Lada. Pasti Lada. matak tadi ge. Lada ya malah lada pisan. Nah, urang mah neangan cabe nu amis. Rek dibayar sabaraha oge gue sok. Lain Ieu mah ngajak ribut. Urang keren kitu. Pembeli itu raja. Pembeli raja, Mas penjual, Kang Dede penjual, urang neangan cabe anu amis. Ah, kira-kira nanti beli mah mantap dah. Kor, gitu kan kuat ayu kan Duh, atau ah. Oh, neangan cabe nu amis.